Uyut lodaya sering nembongan ngalangkang di dalam lembutan kuring. Utama nama lamun kuring manggihan karena repet. Berselon ditolak cinta ku anitamu atawa pagetreng jeung sobat. Lamun geus kitu teh kuring sok ngabang berangkeun maneh ku maca buku atawa miluan kegiatan di gelanggang rumaja. Tapi aya kalana inget ka uyut lodaya henteu bisa dibang berangkeun. Harita teh kuring geus kuliah. Balik lalajo film di bioskop, kuring aya nu nodong ku peso belati. Tiluan anu nodong teh dompet, HP, jeung jam tangan dirampas. Cekuk, anu saurang mah menjok sagala sampe kabur teh. Cer, getih tinu irung, tapi anu parah mah ieu hate ngeri ka bina-bina. Nepi ka Cinangka teh pukul hiji peuting, pajero spot parkir laluasa di buruan lega bumi Aki Haji. Aki Haji nyalira sapertos anu ngantosan. Basa kuring turun tina mobil, Aki Haji tos aya di teras. Nangkep bari ngusapan manilami. Henteu sataun sakali panggih teh Sujang, sono Aki teh. Saur Aki Haji. Torojo mah Haji manisiga anu ngagabrug, nangkep teh bari ngagalentoran. Rumaos abdi teh tamelar Aki, Ma. Pada melan teh atuh dan teu aya rengsena. Lebaran kamari mah apaan bujeng-bujeng ka dieu, ka bumi oge dinten kadua. Nya, kaharti ari kitu nama. Keun kudu syukur ka Gusti. Hese dipercaya siga kitu teh. Kumaha Sujang, bisi rek reureuh heula. Da kamar mah kakara dirarapi. Saur mah Haji. Tapi emak manaskeun heula cai, urang nyuhun teh manis. Nya, engke we ka uyut mah pada subuh. Atawa lamun nyase mah geus cara angge henteu nanaon. Saur Aki Haji. Disebut nyase mah henteu Ki. Sae bada subuh we atuh. Pok teh bari ngadayagdag. Ieu oge ka dieu teh pedah wae sanes mung hoyong abdi. Tapi di jurungan ku komandan. Ari ngeteun keneh kitu ka uyut. Puguh we atuh Aki. Dina database mah apan masih aya. Nya oge tos henteu kalebet DPO. Aki Haji ungut-ungutan. Dupi ayeuna saha nu nyarengan uyut? Apaan bapa maneh Sujang? Keun bada subuh mah cenah ka dieu. Da uyut teh saukur hayang panggih jeung si Sujang. Sugan we jadi syarat pikeun nyampurnakeun karunya. Anu disebut-sebut uyut teh lengkap nama Uyut Lodaya. Kitu nelahna. Kuring sorangan kakara ngeuh uyut teh masih aya keneh di kieuna sanggeus rumaja kelas 2 SMP. Samemeh nama boh apa boh Aki anu disebut Aki Haji ayeuna can kungsi ngarongengkeun uyut. Basa poe Sabtu kuring balik sekolah aya nu begat bapak-bapak duaan mimiti nama ngolo-ngolo ngajakan kuring ulin lamun daek cenah dibere duit keur bekal sekolah atawa keur meuli sapatu. Tapi kuring embung da puguh nyurigakeun bisi jelema anu rek mergasa. Tungtungna anu saurang newak kuring, anu saurang deui ngabekem ku lamak basi. Inget-inget teh geus aya di rohangan tengah hiji imah. Kuring ngauleng henteu apal saeutik-eutik acan eta teh imah saha. Imah panggung, palupuhna herang, sigana binang diketel. Aya alketip di tengah rohangan, kasur ngan hiji-hijina anu dipake sare kuring. Sigana kasur teh ngadadak diamparkeun. Teu kungsi lila ngahuleng, nyidik-nyidik jeung nginget-nginget kaburu aya anu asup. Bapak-bapak diiket toreleng, kumisna baplang. Tah geuning si Sujang geus nyaring, pokna handaruan.
Sorana agem, kuring mepet kana Billy. Tong sieun Sujang, dalain di mah batur. Bisi maneh teu nyaho, ieu teh uyut maneh. Kuring kur molohok, henteu kungsi ngareka-reka saha ari uyut teh. Nya arti uyut oge anu saenyana apan harita mah henteu nyaho. Arek ngawanikeun tunjuk tanya si kumis baplang anu ngaku uyut kuring teh kaburu ngaleos deui. Kadangu teh sorana we anu agem. Bi, akutan ayeuna mah ka imah, urang madang bareng cenah. Teu lila aya awewe kolot mawa boboko gede, sambal, bakak hayam, goreng lauk emas, beuleum asin sepat, jeung lalab-lalaban. Saha teh ngariung, kuring si kumis baplang anu ngaku uyut kuring, duaan deui bapak-bapak anu tadi beurang mergasa kuring. Tadi nama ngarengkog mundur nempo duaan bapak-bapak anu baru sekal teh. Tapi cek si kumis baplang anu ngaku uyut kuring tong sieun da si gajah jeung si codet mah bager. Tadi maksa soteh dabongan kuring mung diajak ulin. Lengse dahar kakara si kumis baplang anu ngaku uyut kuring teh ngarongeng. Uyut teh bapak aki maneh Sujang cenah. Terus dot padudan gede. Serbung, asupna mulek nepi ka kuring batu. Jadi uyut teh dulur kuring keneh, dulur deket. Uyut ngadon seuri nempo kuring batu teh. Nah maneh tara udud Sujang, okna deui, terus nyedot padudan. Serbung, asupna kalebah jandela ayeuna mah. Teu acan kenging ku bapak. Cek kuring, apa maneh mah siga aki maneh, segala henteu meunang. Ngeunah udud teh deuleu. Pokna deui. Ari tadi naha abdi bet diculik uyut. Cek kuring ngawanikeun maneh. Ampura si gajah jeung si codet teh memang kitu dititahna ku uyut. Uyut teh yang panggih jeung maneh Sujang. Mumpung uyut aya di dieu. Aki maneh jeung bapa maneh mah da moal ngidinan lamun uyut bebejah yang panggih. Geuning maneh teh geus gede, kasep siga uyut baheula. Ari geus panggih kieu mah uyut teh teu penasaran. Uyut teh terus ngadongengkeun lah nama cenah si lodaya. Matak kuring kudu nyebut teh uyut lodaya. Henteu surti harita mah kunaon uyut teh dilandi si lodaya. Saur uyut lodaya, anjeunna cenah lain jelema bener. Uyut mah tukang tarok, tukang bobok, Tukang nyingkapkeun enrop. cek si gajah ngengklokan. Terus anu tiluan teh sareuri mending agak-agak. Balikna kuring dibere duit sagepok, reuas oge dan teu nyangka bakal dibere duit. Komo lobana sakitu. Tong bebeja ka bapa maneh jeung ka aki maneh ku uyut dibere duitnya. Tong bebeja panggih jeung uyut deui ka saha oge. Cenah basa kuring bebeja rek balik. Sujang, lamun maneh aya pangabutuh atawa boga karepet, ku uyut hayang diberi ajian. Panggihan we si gajah di alun-alun atawa si jodet di terminal. Ajian naon uyut? Cek kuring jadi penasaran. Segala ajian oge uyut mah boga. Hayang kuat di tenggel, hayang tuturak di kadek, hayang nyirap jelema, hayang Melet awewe. cek si gajah ngengklokan. Anu kitu mah ajian gampang. Jung ayeuna mah geura balik. Wayahna rada capek, da leumpang heula. Urang teh ayeuna aya di tengah leuweung. Eta oge kuring teu bebeja, boh ka apa, boh ka aki. Kungsi panggih jeung uyut lodaya. Tapi kuring oge henteu manggihan deui. Keur mah henteu apal beh mana lebahna imah uyut lodaya teh. Jalan satapak anu rembet jeung mungkal pengkol matak sasab, asa hoream oge manggihan si gajah atawa si codet mah. Najan kitu, uyut lodaya sering nembongan ngalangkang dina lembutan kuring. Utamana mah lamun kuring manggihan karepet. Berselon ditolak cinta ku anitamu atawa pagetreng jeung sobat. Lamun geus kitu teh
kuring sok ngabang berangkeun maneh ku maca buku atawa miluan kagiatan di gelanggang rumaja. Tapi aya kalana inget ka uyut lodaya henteu bisa dibang berangkeun. Harita teh kuring geus kuliah. Balik lajop film di bioskop, kuring aya nu nodong ku peso belati. Tiluan anu nodong teh dompet, HP, jeung jam tangan dirampas. Cekuk, anu saurang mah nonjok sagala sampe meh kabur teh. Cer, getih tinu irung, tapi anu parah mah ieu hate ngeri ka bina-bina. Nya kuring manggihan si codet di terminal, dianterkeun we ka uyut lodaya. Di hiji mah di kota lain di leuweung deui. Kuring bebeja hayang diwirid ajian gelut. Uyut lodaya ngagak-gak. Tapi geheulna uyut lodaya teh henteu mere ajian naon. Mikir deui sia Sujang, ajian-ajian uyut teh aya pameulina. Abdi sangem uyut, naha puasa atawa naon? Lain anu kitu pameulina anu hese mah. Tapi bakal aya nu datang kana diri maneh, jeung bakal aya nu leungit tina diri maneh. Tang tuwe kuring henteu ngarti. Matakna ku uyut lodaya kuring dititah balik. Keur ngupahan kuring dibere deui duit. Mikir deui sia Sujang, bobogaan anu kitu teh henteu gampang. Pokna deui basa kuring amitan. Di harita henteu panggih deui nepi ka kuring lulus kuliah. Gawe teh mimiti nama di bang kantor cabang kecamatan. Hari hiji poe aya bapak-bapak cetuk kuis ngajak makan siang. Kuring dibawa ke restoran hotel. Keur makan siang teh si bapak ningalikeun 2 makalah anu dijilid kertas biru ngora. Eta teh duanana oge makalah tugas-tugas kuliah kuring. Ieu teh leres aya anu nulisna. Pokna teh Mohon, tembal kuring pondok. Ieu makalah ngeunaan program komputer anu pangcerdasna anu fungsi ditulis kalangan akademisi. Sakitu pinterna. Nah, kalah gawe jadi teller di bang kantor cabang kecamatan. Kuring ngahehe. da kesempatan eta anu aya Pak? Cek kuring. Tah, bapak nawaran pagawean anyar. Gaji mimitina 30 juta rupiah. Gawena nyieun database jelema-jelema anu kungsi ngalakukeun kajahatan. Ieu teh badan intelijen, lain kepolisian. Kuring ajeng hop ngadangu gajihna. Apaan penghasilan kuring ayeuna ngan saukur 2 juta rupiah. Terus nama kuring milu ka Jakarta. Unggal poe ngadata kajahatan-kajahatan anu kungsi kejadian. Timimiti copet nepi ka korupsi anu kaboker. Ku kuring di databasekeun. Harita kuring apal pisan si lodaya alias uyut lodaya teh karaman nomor hiji dina daftar anu diteangan. Rampog, preman bayaran, pembunuh, bandar narkoba, jeung loba deui kajahatanana. Tang tuae kuring teu ngabejakeun di mana uyut lodaya nyumputna. Tapi terus kuring bebadamian jeung komandan, kuring ngaku si lodaya teh uyut kuring. Kuring menta si lodaya tong diteangan deui karunya da puguh geus kolot ayeuna mah. Minangka pameulina kuring sanggup ngolok si lodaya sangkan ulah ngaluluguan deui kajahatan. Geus mupakat mah kuring terus neangan uyut lodaya. Diobrolkeun we naon anu kajadian di Jakarta. Uyut satujueun. Harita balikna kuring teu dibere duit, tapi jimat isim anu diwadahan kana kaen bodas. Babawa ieu bisi aya anu ngaroga hala ka maneh Sujang. Saur uyut lodaya. Sanyana kuring embung nampanan. Ngan sajorelat bet kapikir lamun seug nya isim teh aya maunatna boa kahareupna mah dibutuhkeun. Isim teh bisa kuan. Nya oge kuring apal. Uyut teh moal bisa eureun ngalakukeun kajahatan. Saukur nyenangkeun kuring wungkul satuju jeung nya-nya teh. Nyatana uyut lodaya leuwih pinter. Ngabandar narkobana masih.
Preman bayaran anak masih, tapi Uyut mah henteu nembongkeun maneh. Di waktu kuring pasea jeung batur sapagawean biasa rebut pamor di hareupeun komandan. Di tempat parkir manehna megat kuring, henteu loba omong, cekuk manehna nonjok. Kuring ngabangkieung, anehna bat henteu karasana naon. Cekuk dibales ku kuring. Cer getih tina irungna, manehna nungkup irungna bari ampun-ampunan. Tang tuwe kuring bingung. Nah, henteu nyeri sakitu diperak-pak ditonjokan. Nepi ka imah kakara inget apaan kuring nyakuan isim pamere Uyut Lodaya. Isukna kuring mapai Uyut Lodaya, tapi henteu kapanggih laratanana. Codet jeung si gajah geus sababaraha bulan ngaringkuk di jero bui. Sababaraha taun sanggeus kajadian eta, apa anu mimiti nelepon teh? Ngabejaan Uyut Lodaya teu damang parna. Tapi lantaran riweuh ku pagawean, kuring teu bisa ngalongok. Terusna Aki Haji nelepon sangkan kuring datang sagancangna. Uyut Lodaya teh hayang panggih jeung maneh heula Sujang, gancangan ka dieu. Sugan we jadi syarat pikeun sampurna. Saur Aki Haji. Peuting-peuting kuring indit ka Cinangka. Saur Aki Haji, Uyut Lodaya teh aya di panyumputanana di tengah leuweung. Cenah hayang panggih heula jeung kuring. Teu panasaran cenah paeh oge ari geus panggih jeung kuring. Uyut teh da puguh geus leuwih 100 taun, teu damangna teh parna, teu emut-emut aya kana samingguna. Saukur renghapna anu katingali. Henteu aya mameun anu lebet, tapi barang ngadangu sora cai. Komo di eutan mah kajeun sakeclak, curing hak deui, jag-jag deui. Saur Aki Haji. Teu emut deui aya samingguna, barang lilir ngalindur, hayang pae cenah. Salirana kantun tulang dibungkus kulit teh lain heureuy. Pada subuh, kuring sareng Aki Haji ke tempat penyumputan Aki Lodaya. Apa anu nuju ngantosan teh? Barang ngadangu kuring datang, Uyut Lodaya lilir, hayang duaan cenah jeung kuring. Atuh, Aki sareng apa kalaluar. Sanggeus duaan, Uyut Lodaya neuteup ka kuring aya ku antep. Ka dieu sing deukeut Sujang. Cenah halon. Kuring maju deui leuwih deukeut. Tulungan Uyut, geus teu kuat hayang geura reureuh. Kumaha carana Uyut? Dabongan maneh anu hayang sok calangap. Siga anu teu sadar, kuring ngabuka baham, trot Uyut Lodaya nyiduh pas pisan kana lak-lakan kuring. Terus kateleg. Sakabeh ajian Uyut geus dibikeun. Pokna basa kuring neuteup terus ngaguyah-guyah Uyut Lodaya nu tos teu aya. Sabada grebkeun Uyut Lodaya, kuring balik ke Jakarta. Beberang nepi ka jalan tol teh, jalan kosong bisa ngebut. Tapi dina pikiran kuring mah asa rame, pabaliut. Aya anu anyar datang dina diri. Ah, sigana lain anu anyar, tapi anu ngadadak ngudig-dig lir buta anu ngawasa alam pikiran kuring. Anu kapikiran teh henteu saukur kumaha carana ngagejretkeun saingan sapagawean, tapi kumaha carana ngaganti komandan. Bandar narkoba kelas Wahid sigana atoheun lamun diajak kerja sama teh. Koruptor 3 triliun teh sigana atoh lamun dibela jeung kumaha carana sangkan kasusna dibukukeun. Tatangga anu sok parkir mobil di hareupeun garasi kuring bari ari digeunggeureurkeun kalah ku kulutus asa yang nonjok nepi ka ngajah jeremah. Kitu anu pabaliut dina pikiran teh, tapi kuring mah asa senang, nya aya nu leungit dina hate. Rasa karunya
sieun dosa henteu karasa deui. Di jalan teh bari ngebut, bari nyetel lagu Queen, We Are The Champion. Pemirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapiatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.